Tas di mana Sajang? Aduh, nyata Pak, di tas macul Pak, duh. Pas aku capek macul wae teh. Terus hayang kumaha sia? Nya tambung macul wae. Yo, dengekeun ku sia. Munggah aja dulu mangkat ke Arab. Mal macul wae mah. Duh, gitu Pak. Heeh. Apaan mahal biayana ke Arab teh? Yo, dengekeun ku sia. Surat Al-Kahfi 3 kali. Surat An-Nas 1000 kali. Jeung surat tanah leh. Eta surat tanah jeung Semar. Heuh, surat tanah. Sok cobaan moal pamaculi moal. Udah moal digadekeun teh temureun deui gebret ku aing sia. Terus kumaha deui Pak? Oh, sok kitu we geus. Hayo Jang, buru-buru orang balik. Urang ngaliwat dulu. Hayo tuh Pak. Terus di mana, Bah? Kunaon ya, Abah? Lain Jang, abah tentos kolot. Udah emang geus kolot lain. Nya maksudna abah teh panayang boga incu. Incu di mana ari Abah pan sampai majikan encan boga. Nya neangan atuh. Ya rezeki yang jodoh teh bisa diteangan. Mun maneh cing wae mah moal menang-menang atuh. Nah, neangan ka mana atuh Bah da hese. Neangan COD ke naon ke. Aduh, coba eta deket manuk budakan. Lain pan anak abah teh ganteng. Teu goreng-goreng teuing. Rang ginang pupuk dieleh masih gantengan maneh. Tingali abah na we geus sakieu gantengna mirip Lee Min Ho. Limus meureun Bah, Minho limus. Limus mah dahareun kehet. Aduh, pokoknya mah abah yang boga incu. Banyak kedua insyaallah lah. Bangke insyaallah. Ujang rek neangan ke ditu sugan ge aya. Nyatos ayeuna mah abah bade ngalongok sawah heula. Sawah sapa teh boga sawah? Sawah nu urang, Yo coba eta. cuman masih atas nama batur. Assalamualaikum. Anjay, baturan aing. Kumaha ieu teh? Oh, kunaon ieu teh Kang? Kunaon? Itu Abah kita buru-buru orang kawin. Apa sih di kurang jomblo kene? Ngomong atuh yang geus kolot cenah yang buru-buru ngais incu. Kela, geus heula caritana. Ayeuna mah urang ngopi heula, sampe rosa, raos bari karasa nya. Kopi hidung nya kan. Di, gimana? Kopi ya, kopi Mas Dura. Habis ngopi, masa depan kelihatan cerah. Enak, Nak? Iya Mi, yang kopi hidung 2 Mi. Mangga. Heeh. Kunaon rarasaan teh meuni asa galau. Tami rencangan, karunya yang boga jodoh, beda bapana yang boga incu. Kebeneran. Ye tatangga emak, boga budak awewe, geulis budak na teh. Arana teh si Santi. Wah, kebeneran atuh. Gitu mah. Ye, indung bapana ge eta mah henteu paduli erek beunghar, erek mararat, nu penting budakna daekan, jeung tanggung jawab tah kasih Neng teh, kasih Neng Santi teh. Wah, bisa tuh ya dijodohkan dia jeung babaturan ya. Hayu, engke ku emak dibere alamatna nya. Oke, sip. Ieu kopi hidung 2. Oh, kopi hidung we 2. Nya, mangga. Bang,
Bang, urang menang informasi euy. Cenah cek tuh informasi tukang kopi, cenah cek tukang kopi tatanggana aya awewe nu sarua yang geura-geura dijodohkeun. Gelis, ngaranna Santi. Terus kolotna temandang jelema beunghar jelema ieu mandang. Marat merenya. Heeh. Wah. Temandangna jelema asal setia we, asal tanggung jawab. Waduh. Gitu. Ah, ieu alamat kita. Wah, deket ieu boy. Ayo. Penasaran dah. Juga deh ada gini. Mudah-mudahan we. Makan itu. Iya gimana? Dari di alamat mah iya gimana? Tapi nomor kan? Bukan iya bener. Kelak. Era euy gumpun. Moal di urang. Mana? Moal. Omah karana ulah rudinya. Kosim. Ayo siap. Assalamualaikum. Pada oh ya kamu. Mangga calik, mangga cara alik, mangga calik. Araya naon ka dieu, mak menira leuwas. Jadi kieu mah ieu teh menang info di tukang kopi, cenah mah teh gaduh putri ngaranna Santi. Ya, Santi. Nah, ada teh cenah emak teh bade ngajodohkeun Santi cenah jeung lalaki gitu kan. Nah, abi kabeneran gaduh rerencangan cek bapana cenah yang buru-buru wae kita jodohkeun, yang buru-buru boga incu bapana teh saya rencangan abi teh ngaranna Kosim. Nya. Kosimnya teh. Mohon, Bu. Iya, mama untuk peduli kasep, untuk peduli beunghar, nu penting mah bisa tanggung jawab ka Santi teh. Itu mama paminta mah hiji. Bu, punten yang Santina aya. Aya aja. Ya mah teh nepang heula gitu. Neng, Santi, kadia gelis. Iya ya kamu ya, pangandakeun cai su. Kadia sayang. Enten buah, terjadi buah. Bu, punten tadi mah hore Bu, tadi bade bilang ayam abdi mah. Udah Bu, assalamualaikum. Woi, Kosim. Sampurasun dulur-dulur, atur nuhun kanu anta nonton video ieu. Kanu teu acan subscribe, dihaturanna subscribe-na, ulah hilap, di-share anu saseueur-seueurna, di-like sareng di-komen. Ulah hilap nami channel teh Atung SF. Anu tos nge-like, komen, share, subscribe na mugia panjang yuswa ageng milik sakitu wae timang cepot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wilujeng.